Alhamdulillah pada hari ini Mang Hobir bisa melakukan silaturahmi kepada salah satu guru saya. Alhamdulillah, dan pada hari ini bertepatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini bisa menambahkan satu, dipanjangkan umur kita. Yang kedua, alat tabaruk kepada guru-guru. Yang ketiga yaitu mendapatkan maslahat dan keberkahan. Kita langsung saja berkenalan kepada salah satu guru Mang Hobir. Selamat sore Kak. Alhamdulillah. Ini ada satu persoalan bertepatan di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci apa sih yang menjadikan keistimewaan di bulan suci Ramadan? Yang kita rasakan bukan hanya kita saja, melainkan para pedagang gitu Kak. Anu tadina istilahna dagangna omsetna ieu dongkap bulan suci Ramadan, omsetna mendadak melejit gitu. Naon sih nu dijadikeun keistimewaan di bulan suci Ramadan ieu? Nu jadi keistimewaan di bulan Ramadan itu salah sahijina hiji di bulan Ramadan itu aya nuzulul Quran, aya Lailatul Qadar. Bahkan keistimewaan anu paling istilahnya disayangkan oleh manusianya seperti itu. Cuman bunga ku datangna bulan Ramadan haram jasadna diasupkeun kana neraka. Itu keistimewaan. Bahkan lamun ningali dina keterangan hadis Nabi, di mana hilal datang hilal sakabeh istilahna makhluk Allah diperintahkan bahkan ku Allah didinya ngajerit aras kursi malaikat jeung di bawahan eta tujuanna naon pangna kitu sapertikeun ayeuna itu teh keresahan ke umat Kangjeng Nabi Muhammad. Itu keistimewaan. Bahkan di bawahan eta aya istilahna anu perintah dina hadis Nabi nepikeun ka ngabasakeun istilahna dosana bakal dihampura, doana bakal diijabah, amalna bakal ditikal-tikal. Itu keistimewaan dina bulan Ramadan. Bahkan aya keterangan hadis deui di mana tanggal hiji bulan Ramadan setan dirantai, jin dibelenggu nya, pintu neraka anu 7 itu ditutup. Itu keistimewaan teu aya dina bulan-bulan nu sejen pintu neraka ditutup teu aya. Bahkan lawang sawarga anu 8 itu dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu keistimewaanna dina bulan Ramadan. Bahkan ngalaksanakan seperti apa amal lamun bulan-bulan nu sejen hiji berbanding 10, tapi dina bulan Ramadan sabaraha hiji berbanding 1000. Hiji berbanding 1000 itu dina bulan Ramadan. Bahkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dina bulan Ramadan ieu sapertikeun jalma ayeuna maot. Lamun hari-hari biasa atnapi bulan-bulan biasa cuman diistirahatkan dina dinten Jumat atau malam Jumat. Tatkala dina sasi Ramadan 1 bulan pun, walaupun boga dosa itu boga dosa tetap diistirahatkan moal diistilahna ditaros di jero kuburna. Dikarenakan datang tamu agungnya eta istimewana bulan Ramadan. Ya, itu keistimewaan bulan Ramadan. Nuzulul Quran, Al-Quran dilungsurkan dina bulan Ramadan. Bahkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Diturunkan Al-Quran dari semata-mata jadi dagangan, lain semata-mata jadi istilahna ocehan, tapi jadi syifa pikeun urang, jadi tambah. Wala yajiduna dhalimina illa wasara. Moal jadi tambah bagi orang-orang jamaah anu dhalim terkecuali rugi diri pribadi. Ya. Itu Al-Quran. Depikeun istilahna dina bulan istilahna Ramadan ieu anu ku kakak istilahna dianalisa lah, napi bisa dipikirkan semacam naon lah kabarokahan dina bulan Ramadan bisa disebutkan bulan maghfirah, bisa sebutkan bulan barokah,
bisa disebutkan bulan istilah narahmah karasa aya hiji jalma waktu baheula lalaki namina saumur-umur eta si jalma tara daek ibadah nepikeun ka hiji waktu datang bulan Ramadan jalma eta pakaianna meuli nu alus sarungna nu alus kopiana sakabeh nu alus geus kitu rek ka mana anjeun ayeuna ros kuring arek ibadah dikarenakan datang bulan Ramadan bulan taubah bagi kami bulan rahmat bagi kami bulan barokah bagi kami sindakna masalah eta ngimpen diri pribadina atna ka nyimpen anjeunna geus aya ucap-ucapan disawargan Allah Subhanahu wa taala itu keberkatan bulan naon Ramadan lobanya gitu jadi istilahna intina dina masalah keistimewaan bulan Ramadan anu paling diintikan cek ulama ahli hikmah itu adalah dilungsurkeunana bulan Ramadan, dilungsurkeunana Al-Qur'an, dilungsurkeunana istilahna makhluk-makhluk anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat, aras sampaikan istilahna ngerayek mas orang tamah nangis akibat dongkapna bulan Ramadan ngan sayangna di mana datang bulan Ramadan sakabe makhluk rek daratan lautan laut istilahna mangadakeun panghampura ka jalma anu puasa dina bulan Ramadan anu di daratan istilahna manuk anu aya di awak mangmentakeun panghampura bagi jalma puasa dina bulan Ramadan itu keistimewaan bulan Ramadan ngan lamun engke Ramadan atas teh aya bulan teh aras kursi sakabe makhluk istilahna nangis dikarenakan bulan barokah bulan magfirah itu istilahna lungsur di kalangan umat muslimin. Ya Ben. Masya Allah nya seueur pisan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan urang tiasa istilahna ngisi kana ibadah di bulan suci Ramadan. Sakitu wae mohon hampunten dina sagala kasalahan kalepatna ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.